Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi damarwikeun tioso ti 10 MIPA genep. Di dieu abdi bade nyaritakeun babad Kian Santang. Kian Santang teh putra Prabu Siliwangi anu katalah gagah tur sakti di Pajajaran. Malah di Pulau Jawa teu aya hiji oge jalma anu bisa nandingan kasaktianna. Dina hiji waktu Kian Santang ngadeuheus ka Ramana, uncakan yen dirina hayang ningali getih sorangan. Hayang tarung ngadu jajaten, tapi teu aya nu bisa nandingan. Ngadangu kasawuran putrana kitu Prabu Siliwangi gawat bae nyauran pala ahli nujung kerajaan, menta bung bolongan. Sugan aya jalma nu bisa nandingan kasaktianna. Kian Santang ditanya kitu para ahli nujung teh kabehanana ngabige teu aya nu nembal. Ngan teu lila ujug-ujug aya aki-aki anu nyampeutkeun ka Kanjeng Prabu. Ti harita Kian Santang tegeunah cicing. Hayang geura patepung jeung jalma nu ngaranna Bagenda Ali. Hayang geura tarung ngadeng jajaten. Hiji waktu Kian Santang pamitan ka mana Prabu Siliwangi seja miang ka nagri Mekah. Rek nepangkeun Bagenda Ali saenggeus dibidian ka Ramana gecilik bae ajeuna angkat ti Pajajaran. Lampang ngulon muru ka lebah panon poe surup.